Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sareng ngadawuh saha Sa'id bin Musayyab wa ghairuhu sareng salianti itu Sa'id bin Musayyab. Wahya sareng ari itu burok eta dabatu Ibrahim tutumpakanana Nabi Ibrahim. Alati anu kana kabuktosan itu Ibrahim eta yar kabutumpak itu Nabi Ibrahim alaiha dina luhureun itu burok lil baitil haram ka baitil haram. Fantolako tuluy ini bihi sarta kangjeng Nabi saha Jibril malaikat Jibril wa sareng ari itu Jibril eta an yaminihi tetep tiblah katuhunana itu Nabi wa Mikail sareng ari malaikat Mikail eta an yasarihi tetep tiblah kencaeunana kangjeng Nabi wa inda bani Sa'id sareng eta tetep mungguh Ibnu Sa'id wakana ari lapad wakana sareng kabuktosan saha al akhidu anu nyekel biri kabihi kana sebrakna kangjeng Nabi eta Jibrila malaikat Jibril wa bizamamil buroki sareng kana kadali na burok eta Mikaila malaikat Mikail fasaru tuluy lempang itu nu kabeh hatta balagu nepi ka tepi itu nu kabeh aradon kana tempat data nahlin anu aya korma. Faqala tuluy ngadawuh lau ka kangjeng Nabi saha Jibril malaikat Jibril unzul kudu lungsur anjeun pasolli tuluy kudu salat anjeun hahuna dina ieu tempat. Fafa'ala tuluy midamel kangjeng Nabi sumarokaba tuluy tumpak kangjeng Nabi. Faqala tuluy ngadawuh lahu ka kangjeng Nabi saha Jibril malaikat Jibril atadari naha apal anjeun ayeuna di mana solaita salat anjeun. Faqala tuluy ngadawuh kangjeng Nabi la teu apal. Qala ngadawuh itu Jibril solaita salat anjeun bitoibatan di Toibah nyatana Madinah. Wa ilaiha sareng eta tetep di itu Toibah al muhajiratu ari anu hijrah. Pantolako tuluy berangkat tuluy init naon al buroku burok yahwi halna lempang itu burok bihi sarta kangjeng Nabi yado halna nyimpen itu burok hafirohu kana talapok cekerna itu burok haesu adroka dina sakira-kira manggihan naon torku paningalina itu burok. Faqala tuluy ngadawuh lahu ka kangjeng Nabi saha Jibril unzul kudu lungsur anjeun pasoli tuluy kudu salat anjeun hahuna dina ieu tempat. Papa'ala tuluy midamel kangjeng Nabi summa rokaba tuluy tumpak kangjeng Nabi. Faqala tuluy ngadawuh lahu ka kangjeng Nabi saha Jibril malaikat Jibril atadari naha apal anjeun ayeuna di mana solaita salat anjeun. Qala ngadawuh kangjeng Nabi la teu apal. Qala ngadawuh itu Jibril solaita salat anjeun bi Madiana di tanah Madian inda sajaroti Musa sandingeun kai anu sok dipake ngiuhan ku Nabi Musa. Pantolako tuluy berangkat sah naon al buroku burok yahwi halna lempang itu burok bihi sarta kangjeng Nabi. Sumakola tuluy ngadawuh lahu ka kangjeng Nabi saha Jibrilu malaikat Jibril unzul kudu lungsur anjeun pasoli tuluy kudu salat anjeun. Papa'ala tuluy midamel kangjeng Nabi kana salat. Sumarokaba tuluy tumpak deui kangjeng Nabi. Qala ngadawuh itu Jibril lahu ka kangjeng Nabi atadari naha apal anjeun ayeuna di mana solaita salat anjeun. Qala ngadawuh kangjeng Nabi la teu apal. Qala ngadawuh itu Jibril solaita salat anjeun biturisina dina gunung Turisina haesu kalama dina sakira-kira ngadawuhan saha Allahu Gusti Allah Musa ka Nabi Musa. Suma balago tuluy dugi kangjeng Nabi ardon kana tempat pabadat tuluy dohir lahu ka kangjeng Nabi naon kusurus Sami pirang-pirang gedong Sam pirang-pirang gedong anu aya dina tanah Sam. Faqala tuluy ngadawuh lahu ka kangjeng Nabi saha Jibril malaikat Jibril
unzul kudu lungsur anjeun, pasoli tuluy kudu salat anjeun, fafa'ala tuluy midamel Kangjeng Nabi, sumarokaba tuluy tumpak Kangjeng Nabi, fantolako tuluy berangkat naon alburoku burok, yahwi halna lempang itu burok, bihi sarta Kangjeng Nabi. Faqala tuluy ngadawuh itu Jibril, atadari naha apal anjeun ayeuna di mana solaeta salat anjeun. Qala ngadawuh Kangjeng Nabi, la teu apal. Qala ngadawuh itu Jibril, solaeta salat anjeun bi Baitil Lahmi di kampung Baitil Lahmi, haesu ulida dina sakira-kira dilahirkeun saha Isa bani Maryam, Isa putra pamegetna Maryam, wa bainama sareng dina hiji waktu wa ari itu Nabi eta yasiru berjalan itu Nabi alal buroki luhureun burok, idina waktu yasiru ro'a ningali Kangjeng Nabi ifrita ka ifrit minal jini anu tetep tireng-rengan jin, yatlubu hal nangunag itu ifrit huka Kangjeng Nabi bisu latin bari mawa obor minan nari anu tetep tina seuneu, kullamal tapata samang-samang sangalieu Kangjeng Nabi ro'a mangka ningali itu ifrit huka Kangjeng Nabi, faqala mangka ngadawuh lahu ka Kangjeng Nabi saha Jibrilu malaikat Jibril, ala inget u'alimu ngawurukan kami ka anjeun kalimatin kana pirang-pirang kalimah takulu anu maca anjeun hunna kana itu kalimah, idza qulta di mana-mana maca anjeun hunna kana itu kalimah, tofiat mangka pareum naon su'latuhu oborna itu ifrit, wa khoza sareng ngajungkel itu ifrit lifihi sababeungeutna itu ifrit, pakola tuluy ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala sumuhun, pakola tuluy ngadawuh saha Jibril malaikat Jibril, kul baca ku anjeun a'udzu biwajhillah, a'udzu nyalindung abdi biwajhillah kalawan dat Gusti Allah al-karimi anu mulia itu Allah, wa bi kalimatillahi sareng ku pirang-pirang kalimah na Gusti Allah at-tamati anu sampurna itu kalimah, allati anu la yuzawiju henteu ngaliwat hunna kana itu kalimah naon barun jalma anu gawe kaalusan, wala fajirun sareng henteu ngaliwat jalma anu lacut, min syarri matina gorengna perkara yang zulu anu turun itu ma minas sama iti langit, wa min syarri ma sareng tina gorengna perkara ya aruju anu naik itu ma fiha dina itu sama, wa min syarri ma sareng tina gorengna perkara dzaro anu jadi itu ma fil ardi tetep di bumi, wa min syarri ma sareng tina gorengna perkara yakhruju anu kaluar itu ma minha tina itu ardi, wa min fitnatil laili sareng tina pirang-pirang fitnahna peuting wan nahari sareng tina pirang-pirang fitnahna beurang, wa min tawarikil laili sareng tina pirang-pirang anu anyar datangna peuting wan nahari sareng beurang, illa torikon angin jalma anu ngambah, yatruku anu ngambah itu torik, bi khairin kalawan kaalusan, ya Rahman hei dat anu welas asih, fan kaba mangka ngajungkel itu ifrit lipihi kabelah hareupna itu ifrit, wa tofiat sareng pareum naon su'latuhu oborna itu ifrit,